Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-48. Rawargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Kumaha ye para mitra Panji Wanara naha tiasa jadi manusa deui atanapi henteu? Janten Raden Santiaji deui atanapi henteu? Mangga urang teras urang jujut ieu dongengna dongeng karangan Koswara. Ku kabeneran Ki Jagra jeung Ki Badra memang keur suung harita teh. Atuh kabeneran aya ukura Raden Panji sareng Mama Kiai Ampel Gading sedengkeun Nyilarasati kuya kajajaden teh eta mah jongjon we amengan di balong nu ngahaja ti heula meunang ngamanggieunkeun Ki Jagra jeung Ki Badra sareng para dulur-dulur sejena. Sabada nampi cai haneut tina batok nu harita disangakeun ku Raden Panji lajeng bae Mama Kiai Ampel Gading eta cai dijian dras diceceuhkeun kana mastakana Ki Patiwinata. Mung nya kitu kayan Patiwinata teu enga-enga lilir tina kapiuhanana masih keneh ngagebrak nangkarak bengkang di payunanku Mama Kiai Ampel Gading sareng ku Raden Panji Wanara. Ku ayana Ki Patiwinata masih keneh ngagebrak bae teu emut-emut ngadatangkeun karempan kana langsa jeung rasa watir oge. Nyaeta para mitra sadaya ngarasa panasaran anu mawi enggal atuh Raden Panji tumaros ka pangarsa Mama Kiai Ampel Gading. Mama Eyang, nabaris emut deui, nabaris damang deui Mama Eyang atanapi moal tah. Mamang Patiwinata teh Mama Eyang. Nya urang babarengan we naneda ka mantenna. Sangkan Ki Winata bisa gagancangan eling tina kapiuhanana anaki. Oh janten kapenakna ku Mama Eyang teh nalika nuju ka kalayangan di luhur Mama Eyang. Bener kitu pisan kasep Raden. Nah maki tiasa kitu Mama Eyang, heran Panji Mama Eyang. Naon margina Mama Eyang? Ari nu ngalantarankeun keun aku pagawean musuh. Nyatana Ki Raksa Bungkaya nu geus nyiptangin topan ngagelebug kalaya ditibankeun ka Patiwinata. Anu tungtungna Patiwinata teu kuat nandanganana akhirna nya Kumalayang jauh naker. Hadena we kapalabah dieu Kumalayangna Radenna nepi ka bisa katingali ku Mama Eyang. Pamikitu mah tuh kedah disusul atuh Mama Eyang. Nah di mana ayeuna kitu manawi Mama Eyang? Nu leuwih penting urang kudu ngubaran heula Ki Pati. Keun engke upama Ki Patiwinata geus kumpul pangacianana, geus gembleng pipikiranana kakara urang tanya naon sabab musababna. Naon sababna pangna kajadian nepi ka kieu? Emang atuh langkung Mama Eyang kita ngala Panji mah. Mung saena mah tu enggal we tu geura landongan deui Mama Eyang grajiat lah. Supados enggal damang Mama Eyang. Graden. Kumama baris dilaksanakeun sing sakur tarekah urang mudah-mudahan aya di hartina mah meunang ijabah tinu Maha Kawasa. Mama Kiai Ampel Gading teras wae meuremkeun socana. Bari teras gegereyeman babacaan husuk naker teras nyeceuhkeun deui cai haneut atuhan saperti nu tadi sesana teh bari niup kana embun-embunanana Ki Patiwinata. Nya aya hasilna oge dikabul sapamaksudan tinekanan sapaneja. Harita keneh Ki Patiwinata ngulisi. Malah sigana mah emut Mama Eyang tu geuning ngulisik Mama Eyang. Nyawe Raden. Sigana mah ayeuna mah sadar meureunan Ki Patiwinata teh
kumpul deui lelemutanana eling deui tina kapiuhanana. Tos kitu Raden Panjiwanara nya kitu deui Mama Kiai Ampel Gading yakin ngerasa sugema hate bagja ku ayana katingalieun Ki Winata ngulisi. Ki Patih Winata memang harita ngulisi gek cali katubrai socana beunta. Turut reret kaditu kadieu raraosan mah cenah aya asa dina pangimpenan. Lirejal manuka kerahudang sare teh atuh lain bobodoan. Syukur Anika geus inget deui Ki Patih cing atuh. Sing sidik saha yeun aya hareupeun Anika teh Ki Patih? Oh nah aya di mana ieu teh? Oh saha salira teh? Ki Patih Winata nyaan siga nululungu ka pangersa Mama Kiai Ampel Gading oge dugi ka teu apal. Sing bener geura gigisikna Winata. Pan ayeuna teh aya di padepokan Mama di Leuweung Bungur. Babarengan jeung kaula ti heula ge apanan Anika teh pernah cicing di dieu Ki Winata. Sok kadinya geura inget-inget kumpulkeun sing sakur pangacian. Apan Anika teh kungsi cicing di dieu dina enggon ningala pangarti neangan pangaweruh. Malah menang atuh menang wiridan ilmu sejauh ya senajan ukur ala kadarna oge. Lila Ki Patih Winata sadar kana kaayaan apal ka pangersa Mama Kiai Ampel Gading nu aya payuneunana atuh enggal nyuuh kana pangkonana. Aduh nun pangersa Mama Guru tiwas disim abdi teh Mama tiwas Mama tiwas. Aduh penging bancang pake buka lintang abot na Mama. Aduh Mama Guru nun jisim abdi ditepangkeun sareng Mama Guru Mama kaula nun. Pamita ya Mama Guru nu tos sababaraha kali nyalametkeun jisim abdi. Wah kumaha nasib jisim abdi Mama Guru. Geus ulah kapapanjangan cerik teh anaking yang larkeun pipikiran angguran mah. Ulah kateterusan teh ngumar kana langsaan Anika teh Patih. Lantaran Anika teh pantaran Patih. Sedeng pantaran Patih teh atuh jalma kadua sabada raja. Kudu bener-bener atuh hasak jejehan. Ulah nepi ka kabawa kusakaba-kaba babari luak leo katebak angin. Tayeuna kitu atuh tanjeurkeun bebeneran atuh tegerkeun hate. Ayeuna buleudkeun patekadan bari jeung tegerkeun hate. Naon nu jadi sabab musababna pangna Anika jadi kieu. Geus kitu kari mikiran kumaha carana, kumaha alusna, sangkan sing sakur nu tumiba ka diri Anika bisa kaungkulan. Tah kitu maksudna Mama. Jeung oge aing nganuhunkeun mah ulah ka Mama nanging kedah ka mantena. Zat nu maha gagah, zat nu maha asih anaki. Upama teu aya pitulung ti mantena mah nya urang teh moal tiasa atuh naon-naon anaki. Pokna Mama Kiai Ampel Gading estuning tujub sareng takabur. Najan nya syariat nama anjeunna tos melaan kalaya nyalametkeun Ki Patih Winata. Da Mama Kiai Ampel Gading percanten yen dina hakikat nama eta teh pitulung ti Allah nu Maha Kawasa, Allah Azza wa Jalla. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, ret harita Patih Winata ka Raden Panji atuh gancang dicaketan baripopna. Raden, nuhun ditepangkeun sareng aduh Raden di dieu. Ditupangkeun sareng Mamang di dieu Raden. Ka mana den laras Raden? Mau we di balong Mamang Patih nuju amengan Mamang Patih. Kabeneran jebul Ki Jagra jeung Ki Badra
malah Hamang Badra maha bari mangku nyimas Larasati wujudna kuya kajajaden tagening Laras sareng ieu Mamang Jagra kali Mamang Badra aduh Nen ieu Mamang Patiwinata Nen keing cocobi Nen aduh Mamang teh bagja wireh tiasa ditepangkeun deui sareng Nen sami-sami Mamang kumaha dongengna teh Mamang pangna Mamang aya di dieu Nyi Larasati memang ngarasa panasaran oge nya kitu Ki Jagra katut Ki Badra babarengan nanyakeun asal usulna pangna Ki Winata geus pada ngariung bari katangan sija anu tasa meunang sareuwas tah nya ayeuna mah geura caritakeun nah kumaha kajadian anu sabenerna Pati Andika pangna nepi ka ngalaman kumalayang di Jomantara tung nepi ka buruan padumukan Mama di dieu Mama rupina mah Mama ge parantos uning panginten Mama ukur aku pangira-ngira wungkul Pati ai ku pangira-ngira eta ngaranna ge babaledogan ai babaledogan teh aya kalana keuna aya kalana henteu Numatak ayeuna mah geura wakcakeun bae masing balaka aya kajadian naon pangna hidup nandangan hiji cocoba samodel kitu Andika kudu daek nerangkeun ngadongengkeun ka Mama jeung kanu araya di dieu kukituna ulah rek asa-asa prak geura terangkeun satara basna anaking kumaha Raden bukan tenane atuh puguh matu Mamang Pati abdi ge penasaran pisan hoyong geura terang kana dongeng saleresna Mamang Pati Laras ge hoyong apal Mamang Pati manawi atuh Laras tiasa melaan ka Mamang Pati aduh Nen aduh nasib teh kieu teuing ulah kitu Mamang Pati nikala kaceurik Mamang Pati mah kunaon sanes kitu atulah mung kacan waktosna we atulah nyala palidinya nama kumaha Mamang Pati we lah gitulah lain kalah ka ngarobrol bae meningan gagancangan atuh kadinya geura caritakeun sakur anu kajadian sakur nu geus kalaman ku Ki Winata unjuk sumangan Mama geus kitu mah derek-dek we Ki Winata teh nyaritakeun sakur kajadian nu tumiba ka anjeunna tisaprak datang deui ka nagara dugi ka ngamelaan ka Nyimas Nawang Asih teras melaan ka Kangjeng Raja dugi ka patelakna jeung Ngapatih Kunjaya anu dibantuan ku Resi Raksa Bungkayak nu antukna Kangjeng Raja eleh jajaten nya kitu anjeunna apana nepi ka diba dibengkahna ku ajian Resi Raksa Bungkayak nepi ka kumalayang di Jomantara kumalayang di awang-awang bari saterusna teu inget naon-naon inget-inget ayeuna sabada dijian ku Mama Kiai Ampel Gading nu disarengan ku Raden Panji Wanara barang ngebandungan caritaan aknya Patiha ti Patiwinata kitu nepi ka kekerot waosna Raden Panji bakatingku amek jeung keheul nu taya babandinganan kurang ajar mun kitu mah nyata-nyata puara jahatna Pati Kunjaya teh edan teh bo manehna geus yakin musuh kabuyutan urang Mamang Patiwinata memang leres kitu Raden malah mah ayeuna ge geus asa-asa deui lantaran manehna geus ngaku kana sakur pagawean nu dipilampahna Raden jadi yakin ayeuna mah yen anu daleka ka Raden teh sareng Kanden teh nya manehna pisan kalayan dibantuan ku guruna katelah Resi Raksa Bungkayak teh Raden kurang ajar Raden Panji Wanara aka hari ngareret ka Mama Kiai Ampel Gading tempokna eyang guruna kena kumaha tuh ayeuna pilampaheun aji mohna palampaheun ieu Panji margi kedah ngayakinkeun balitungan ieu mah pokona mah Pak Panji kudu ngayakeun balitungan sareng jelema hianat kitu antar kia Patih Kunjaya mah ayang guru Mama Kiai Ampel Gading kalah kagumujeng bari pokna sasauran lirih naker
Raden muga sing sobar heula Raden ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng kocapkeun para mitra Mama Kiai Ampel Gading Cumarios lirih naker muga sing sobar heula Raden ulah wakang ngagugu nafsu ngumar amarah bilih temahna awon upama maksa ayeuna urang maksa nyang hareupan Ki Kunjaya nusa gemblengna dibantuanku Kiraksa yakin urang baris kateter kumaha tuh eyang Panji mah tos teu sabar eyang hoyong geura mulangkeun ka nyeri we hoyong geura ngawarah ka jelema nu geus nyilakakeun ka Panji teh jeung ka Nyi Laras tapi ku ayana teu acan waktosna atuh Raden tacan dugi kana waktosna ku kituna mugia sing sobar heula Raden ulah wakang ngagugu nafsu ngumar amarah sangkan hidup masagi heula dina ilmu panemu jampe pamake dimana urang rek maju jurit urang kudu ngukur kekuatan lawan bari urang kudu ngukur kekuatan diri sorangan tah didinya lamun salah ngitung urang baris cilaka satekah pola Mama Kiai Ampel Gading ngawawadianan kanu janten putu sangkan tekejot borosot tegetas harupateun teu maksakeun kayan ayeuna keneh pikeun ngajorag ka pihakna Patih Kunjaya sareng rek Siraksa Bungkaya kibina tage nyeri ngawawadianan ka Raden Panji bakat tingku atuh nyaah sareng melang nu taya papadana memang taya lepatna kasaruan Tuan Eyang teh Raden ku ayeuna kitu sae tumutkeun wae heula ka palaina Raden hal ieu teh taya sanes kangge kasayan kasadayana tak kitu du dipalar ngaracaina herang laukna beunang Raden keun kege upami tos dugi kana waktosna panginten anjeunna baris ngawidian nya kitu mamangge baris ngabantuan satekah pola Raden Nyimas Larasati nu tita tadi atuh para mitra henteu kecet-kecet lajeng ngiring Cumarita ditujukeun kanu janten neraka Laras kasaulan eyang teh sareng kasaulan Mamang Pati teh Kakang Panji sanaos lalas ge tos kesel kieu bae hoyong geula jadi manusia alim teras jadi kuya tapi apaan saur eyang mah teh can dugi kana waktosna nya teu tiasa majar kumaha iwati tumut we kana pangresanjeunna Kang Panji nalangsa puguh hirup teh naha bet jadi sakadang kuya atuh lalas teh ongkoh mapatahan kanu janten neraka tapi akhirna mah mandear panjang naker ngarahuh bangun anu eungap Nyimas Larasati pedah keayaan anjeunna tetep wae jadi sakadang kuya tacan bisa mulang deui jadi jalma sakumaha mistina deuh teuing anak king geulis atuh pokona mah urang kudu sobar geulis urang kudu nungguan waktu anu mustari nungguan mangsa nu sampurna pikeun urang baris menang kabagjaan muga-muga we hidup sing gancang mulang kana kaayaan bihara-bihari kana kaayaan saperti sateu acan geulis sasarengan sareng tuang raka Raden Panji ngan ayeuna mah ceuk mamage tacan waktosna geulis tungguan sing sobar geus dugi kana waktosna ge kana pasti urang meunang kabagjaan da kapeulihan mapan geus karasa ku urang oge anu teu satuluyna kapeulihan batin atuh kaayaan anu sakieu ripuhna muga-muga ulah kapanggih deui geulis Kirahatu eyang Laras mantos teu sabar sigana mah moalami deui anaki ongkohan kaleresan wengi tadi eyang teh ngimpe nu aheng muga-muga eta impena nama eyang teh jadi totonen
nepikeun jalana hidup mulang deui ka alam manusia, alam anu memang seperti anu baheula ku hidup kapibanda. Dan ngaranna ge ieu mah ciciptaan atawa tenungan. Pasti we ngarupakeun panyakit, sedang penyakit teh baya cageurna anaki. Lalas balis jadi deui jalma, lalas badi jadi jalma. Meni atoheuna keur nyimas Larasati harita teh barang ngadangu kasauran Mama Kiai Ampel Gading. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Raden Panji barang ningali adina surak katuh para mitra semugung birana keur tuluy nyarita deui. Ih, ulawa kageruk kitu atuh lalas. Kadangun ku jalmi nu jahat ka urang. Kakara urang nemongkeun ka bunga upama urang tos didamangkeun ku Maha Kawasa kitu. Kitu aduh. Sumohon, kirang syair ada jantan segala rupina mah urang kena tawadu we. Ulah enga-enga namplokeun teuing ka bunga. Ulah guru musuh teuing atuh sumohon. Tah pokona mah kitu we urang mah. Pokna Patih Winata sarua mapatahan ka Raden Panji jeung ka Nyimas Larasati. Sangkan teu kapapanjangan teuing bunga ulah kamalinaan teuing namrakeun ka bunga. Lantaran aparan segala rupa teh tacana aya kajadianana. Ayeuna wayahna ku kasarerea supaya di dieu heula bae urang babarengan narekahan geusan urang ngalaksanakeun segala rupa pamaksudan dina mangsa nu baris datang. Kalayan muga-muga we kiraksa Bung Kayak jeung Patih Kunjaya maranehna bisa gancang insaf. Pamakeukeun wae mah teu daekeun incap mah wangke we lah bagian Panji nu ngawarahna tuh eyang. Nya muga-muga we ulah nepi ka diwara. Da kahayang eyang mah manehna teh gancang sadar kana kasalahanana Raden. Nya kahoyong eyang, tapi da kanyataanna mah jelema pantar si Kunjaya mah jeung guruna mah wah sigana mah ti batang sadar kalah katambah maceuh mah eyang. Sok kitu arina naon teh. Ulah sok sungku sangka bising anu disangka kurang teh disangka goreng kurang teh leuwih hade batan urang. Ieu Raden upama parantos aya pituduh mah ti mantena. Atuh buah engke. Buah iraha. Atos ayeuna mah singa betah we di dieu nya kitu deui ka hidep ge Kiwinata. Urang babarengan deui jeung Mama diajar ngarah hidep teu ripuh teuing dina ngoning nyang hareupan jalma pantar si Raksa Bung Kayak jeung si Kunjaya. Mangga Mama lah. Pokona mah abdi mah siap wae Mama tumut kana sagarupi piwejang ti salira Mama. Waktos nasib.